Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda urang neraskeun hanca nu kakantun di kantun gitu nya dinten kamari dina bagian ke-18 ayeuna bagian ke-18 nu dina judul Siluman Belut Bodas karangan simkuring Manawi gitu Manawian bahan katampi tahap belajar gitu nya tong hilap ke baraya mitra sadayana dulu nu di lembur baraya nu di kota saudara salam dunya di like di komen di subscribe di Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kanggugun di Banyaran gitu nya mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktu surang kawitan wae ieu urang teraskeun hanca anu kakantun dinten kamari mangga maranco manco Ais oge euy maneh peot nya kamari teh tos dugikeun ka dieu manehna teh keur arek mapat ajian gitu nya bari mun dia nangkep harigu itu nya si dakep gitu tidur gala teh rasakeun sia ku aing bari jeung meurungkeun panon bari jeung si dakep kitu nya nangkep harigu tong hariwang Kang da moal nanaon gak dilengat ngadeukeutan heula nya ngadeukeutan ngalengkah lain ngagadileng gitu nya kan gigir nyampeurkeun ka Nyi Sari kumaha ieu nyi ngalayananana da moal nanaon sok we komo pan akang nyekel mustika eta mustikana teu kabawa dina baju itu alah baruk teh sukan teh dibebeurkeun ku akang dibabawa sidik cek abdi ge tita ulah leupas eta mah lamun rek ini tita eta pan sidik ngadadak kan bae sok we layanan ku abdi dibantuan oh atuh hari kitu mah mitra tidur gala teh nya badur gala gitu peladeg hasup tina awakna bener aya muka saktina mah berebet jadi 10 manehna teh saeutik ajian naon nya bisa ngarubah wujud jadi loba gitu nya cenah macet manehna mah ajian sewu raga sebenarnya ragana bisa ngalobaan sia ku aing bareng tapi mitra anu 10 teh ngomong teh kabeh pas ngomong gitu teh jiga anu gitu nya jiga lo bareng ngomong teh tong sieun Kang sok we geus kitu plesat ngayeukeun leungeunna kitu nya kahareupkeun leungeunna ngaluarkeun cahaya pas nengelan kanu awak ohim jengkang atuh ohim teh aya 5 meter mah ngajengkangna akang bari jeung diburu ku Nyi Sari karek sakitu ge jelema peot teh sugan teh heueuh we kawas nu heueuh jadi nya kabuktina mah weh nanaonan geus teh
Anas ku aing rap deui hiji deui awak teh awakna teh jadi tina 10 teh dam pikiranana seunah kur kajian tapak 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 jalak gitu nya tapak jalak keling guys cenah geus ngajangkang si Ohim teh sugan teh kuat mana teh peot sugan teh borohanas aing mapatkeun raga sewu ari pek teh ku tapak jalak ewen naonan sia teh udang aya kawan ieu mah sok Mitra kuniang di hudang Ohim teh keunyi teh naon teu naon rada reuas oge Ohim teh nyerang ayeuna mah Ohim teh ku panarajang ku paneungelanana ku peureuh kitu nya ayeuna mah geus kapancing emosi Ohim teh seprut atuh narajang ka tidur gala ku ilmu tapak jalak nu teu dibaluarkeun cahayana ukut ngaceblag unggul Ohim teh arekeuna teh dituyukeun dampaleungeun duanana kanu awak Ohim ceblag deui Ohim teh buki jauh gitu balik deui kanu panggulingan tadi teh terus dipeupuh deui ti kajauhan ku tapak jalak anu kaluar cahayana tapak jalak sewu raga tambah ku jadi ngali 5 ayeuna mah pubak istilah namanya kanu awak Ohim tambah ku cahaya kilap anu 4 nyerang anu aslina ngabihilkeun ilmu cahaya kilat berebet jeblag atuh Ohim kawalahan tambah diharanca ku ilmu anu sewu raga anu ngajadikeun 4 sarua gitu kabeh awak nama pupek ka awak Ohim cing jalebet karasana misari atuh mudag kakak jang Ohim ningali kitu mah misari ge teu naon teh teu wakajol dek ngalawan manglawankeun nu puguh mah yang nyalametkeun heula Ohim da bijil titik kentel tina bibir sisi bibir Ohim nu kenca teh ngalai malahan mah Ohim teh kapiuhan gitu Mitra Kang Akang Mitra dari guyah oge geus rada teu sadar gitunya kurang ajar sia Durga jeung aing komo bikang jaluk ge eta medok ku aing komo ieu bikang leutik kieu hayang dialungkeun ku aing ka walungan nyingkah ka ditu ku aing mengpengcan diparagatkeun teh nyawa salagi sia teh si Ohim teh Mitra ngadenge kitu nyisari rada mikir 2 kali rek narajang teh hayang nyalametkeun heula Ohim geureuwok di pangku blesat dibawain it Ohim ya bawa mantau gue lah no kebecus mah temuan sia ke ku aing dijorak bari ini teh Mitra Nisari Susumar make jeung Susumar sagala sia sok ku aing dilakuan sampai ka iraha oge Mitra atuh geus jauh ini Nisari
apung ngawang-ngawang gitunya tahu siluman ya itu bisa segala lesat dibawa oleh buru balik ka imah tuluy kocapkeun urang ieu tidurga heula gitunya tarajongan anak buahna teh cinggarurubu tajong lain samanea mitra tajong bari ngubaran gitu nya habok cinggarwak teh bari jeung harudang gitu aduh nuhun pisan guru dimanta pangeulana terus kampleng ditampiling si Jebeng mah Korea aduh guru aduh alah lieur keneh yo kamplong deui sabah ditampiling ngubaran gitu. Jadi kasaktena teh tidur gala teh beraneka ragam beraneka. Jang aya teugelan jang mateni matena mehan diksa jeung teugelan ngubaran beda. Harudang sia lain malolor wae. Geus ku aing kabur sohim sia jama leutik kitu leutik peot kitu mah ku aing. 2 kali dijeblag oge teu daek. Nanaon geuningan. Eus marang pret karabur dibawa ku pamajikanana. Ngan bener tah euy pamajikanna mah hebat tah kawasna mah ngan pedacan kabur bisa tarung jeung kuring euy. Pamajikanna nyalametkeun heula salakina jigana mah tah. Bok badur galau. Oh ya guru atuh guru hampura aloh. Nuhun pisan yo tos di jag-jageun deui. Nya guru aduh, nya guru nuhun guru. Bok cuk anak buahna. Nya guru aduh. Aku pisan aduh. Nuhun guru. Bok si Usro. Nya guru lah. Terus nuhun. Ayo kabeh ayo. Kari mah ayo. Bok tidur gala. Cik atuh guru lah aturan tingkatkeun pangabisaka kuring sararea teh ame teu ieu teuing pisan ngalawan asana teh kayak atuh ku aing nyawa ayeuna mah boga geus boga musuh katitihna ayeuna mah urang teh euy si Ohim teh moal cicingeun moal komo tah pamajikanana beda tah jigana teh mitra atuh arasu nu tatu geus di heulah diarubaran gitu nya da ari tatu da sidik Ohim teh niat rek ngabinasa tadina ge ngan ukur nah hindar bari ejeun limpug oge teu jeung teu make ajian teu make naon gitu sangkan lalumpuh we heula musuh rarubuh we gitu. Terus ayeuna mah lah ayo kajararo kabeh. Arasup kajararo daremprak aya nu ngagoler aya ngararasakeun nurut keneh aya nu karasa meureunnya. Tekung sililap tidur gala teh ka dapur nyokot cai kanu muk gede leguk diinum geus nginum terus dieu setengah dikekemukeun terakhir semprot ka anak buahna teh dibura-bura gitu kabeh dadak sakala gitunya baru kijara ragjag weh kabeh nu tiluan teh si Jebeng si Usro jeung si Jumanta. Oh ya mah ya kuring dieukeun sia dibarere deui pangawaruh teh euy
geus boga musuh ayeuna mah tah geus sidik hineuk pasti tah eta ohim teh bener geuning tapi naonan kalau ajian tapak jalak oge ngejeblak 2 kali langsung ngarumpuh yuk wah nyamannya guru geuningan seribu kuat ke kalabur oh jumanta teuing teuing goreng patut teh meureunan gadagna sirewo jeung amun can asak lemantog bareto ge can ge tengahna acan kaburu init kawetan cag mitra urang tunah heula lalampahan saparakanca Bah Durgala jeung anak buahna ayeuna urang kocapkeun ohim anu dibawa ku Nyisari ka imahna tekung silila jelegedeg turun gitunya di awang-awang teh celek poe napak di buruan hanapun tanggal jamu bari jeung mayang ohim mayang ohim pagawean enteng dah tuh awewe selain awewe sama Nea Nyisari an pedah harek ngalawan teh si teka puluh itu ohim mata kudu nyalametkeun heula ohim itu mitra. Assalamualaikum ketrok kalupanto Waalaikumsalam aduh aya kunaon ieu ohim atuh nya kula aya naon eta abahna ohim ya atuh mitra teu bisa ieu langsung dipangku dibawa ke jero imah sedengkeun kira-kira sapi jempling mejeuna keur mun ieu mah janari gede gitu nya jam 3 jam setengah 3 gitu lah lamun ieu mejeuna simpe gitu. Kumaha ya teh nyai kejadianana mah iso nanya ka Nyisari kewe mah nya ieu nama naon teh nyariosna mah ngobrol mah ngajelaskeun na mangke sok we ieu heula nyandak heula cai haneut ieu Kang Ohim karunya jebul mana lain anten masa jenter masa buru tekung silila mau kanu baskom leutiknya cai panas itu termos cong atuh dibikeun ancromkeun we leungeun Nyisari teh sakitu cai ngagola ke panas cai termos kitu nya teu ditiisan heula crom we leungeun Nyisari dadak sakala cai teh robah warna keur panas jadi robah warna semu beureum sape diusapkeun kanu beungeut ohim kanu tatu kanu dadana nu geuneuk anu keuna ku ilmu tapak jalak Bah Durgala geus kitu ohim ngarempreh terus napakeun leungeunna kanu dada ohim Nyisari teh bari jeung mapatkeun ajianana geus kitu mah rada beunta ohim teh rada eling ngulisik gitu aduh gak bisa kitu we aduh-aduhan keun heula Kang ulah waka loba gerakeun urang ubaran keun we Kang masuk ulah loba ieu cicing heula cicing ieu tulungan ieu nyakeun pan ieu keur diparancahankeun kabeh dibersihan awakna teh
cai teh semu beureum tetapi seungit itunya kawas make parfum make parfum seungit gitu jadi kanu awak ohim deh jadi matak segar gitunya. Tapi tatu jero macan kawaran dah hayang cenah eling heula. Sok we Kang reurekeun heulakeun we tatu nu di jero namakeun ke nu ieu heula we akang heula we sadar heula nama geus cenah ieu heula deureuh heula. Aduh nyai keun ni heula nyi aduh bener keun we keun lain nyai kumaha ieu teh nepi ka kieu yang ohim oh bayi di sinanya nya nyai mama sok garareumpeur ari kieu teh kumaha atuh ieu teh mimitina keun we mak da abi ge tanggung walar keun we moal nanaon ke ge damang deui gara enjing ge damang deui da moal lami moakeun we heula cenah reureuh heula Kang Ohimna. Oh aing kunaon ieu teh mimitina galungan tarung jeung Ki Durgala guruna si Rewo Kang Ohim nya anu ieu teh batu mustikana teu kacanak cenah dina acuk itu nya ieu oh gitu keun ke gadago abdi bade dicanak mitra kodengkang atuh ka panyepenan manehna geus ti panyepenan teh mawa deui anu sutra teh kaen terus dieukeun kanu dada ohim terus abah hari acuk anu Kang Ohim anu ieu teh di mana anu sok diango nu aya batuan itu dong itu di kamar tah eta di belah dinya sok ditah eta bener nyita aduh kusiwa we dicopot batu teh dikanyut kunangan gitunya terus dibijilkeun diusap-usap kanu kain sutra teh suluwi malahan mah disimpen heula batu eta teh di nadada ohim kain diawaskeun simpen nadada ohim terus diruruban heula weh ku kain sutra mitra atuh da ngaranna ge manungsanya aya poho aya unggul aya apes gitunya da naon ge tantangan hirup keur di luhur keur di handap keur unggul keur apes pasti aya kahilapeun Kang Ohim teh teu sakedah nama ieu teh kacanya kedah dicacanak bade ka mamana teh ongkohan abdi telat wae da sidipan me ku bengse bumi naon kaririweuh ku panyakit warga sararea nya serangan ti ieu itunya ti Durgala saparakanca Ki Durgala pang nama bah Allah nyai atuh keun we keun bae atuh ari nyai bisa ieu naon teh ngubaran nama keun bae sok wae aku maha alusna oh bah idis mitra Tekung silila Ohim bisa ngomong deui nyarita gitunya aduh nyi eungap yeuh dada aduh keun heula Kang tong wakaloba gerak aya nginum ieu teh aduh asa panas di jero
sekedar paturangnya na Penbae nyai kan ku emak. Dapat saya mah kan dagoan di dia we nyai mah. mawa teko terunya ka dapur mawa teko jeung gelas. Yo nyai ya. Atuh mitra dijiad heula dijampe heula ku Nyi Sari teh nya jampe naon tah da silumannya tepung sidela bikin weh cai teh teku kohim teh bari jeung disangke gitunya ku Nyi Sari udah geus asa kasalaki bari jeung teu dikitu teu dikieu ieu nama rancu regan hirup babarengan gitu. Atuh cai geus kitu leguk-leguk ke diinum ku Ohim nepikeun ka beak sagelas geus meunang ngajiad ngajampe ku Nyi Sari. Tekung sidela reup atuh Ohim teh peureum jiga nu sare. tos da moal naon bah makeun we. Ini kumaha make jeung tarung gitu. Datang ka ditu teh kumaha Nyi? Nya kitu geus nyarampak we maranehna mah da sidik geus pagaweanana. Malahan macan dibuka panducan naon oge geus jungjleng. Boro-boro kauluk salam. Abdi sareng Kang Ohim geus jiga nu geus arapal. Oh nya pasti we atuh da jalma araheng unggul atuh omo kidur galama sakitu kirewok lagi sakitu kejem jeung talangasna geuning. Nuhun ari kitu namakeun we. Kan urang cenah damang heula we Kang Ohim. Cenah sehat heula da abdi teh telat masihkeun piwarang ngayekeun ilmu. Rengkah jagat sareng guntur jagat teh ka Kang Ohim piwarangan pun rama kedah engal dilungsurkeun sareng dipasikeun ilmu teh ka Kang Ohim. Abdi teh kabujang wae teh kitu da sidik pan 1000 di lemur. Ya atuh cike mudah-mudahan teu katutuluyan Ohim teh. Wah insyaallah sugan atuh enjing mah. Mitranya siluman ya pan geus ngahiji jeung manusia jadi bahasana kabawakeun manusia. Pan ayeuna mah keur jadi manusia kitu nya jadi cara hirupna ge nurutan manusia. Dongeng da mah nya mitra punten pilih gitu. Jadi naon ieu asal ngapapaliutkeun meureun kitu nya da dongeng atuh ieu mah. Ukur karangan rekayasa sadayana mutlak daya aslina jauheun ka aslina daya ieu mah ukur dongeng hapunten bilih kitu nya anu langkung uninga perkawis kanu kitu kanu kieu abdi diajar hapunten pisan urang teraskeun deui dongengna intermezzo heula sakedap urang teraskeun deui ya. Nyai moal kumaha onam moal kumaha kena ieu Moal makeun we. Nuju kulem heula eta teh ngareurekeun heula kacapekeun we. Tuh da ieu ge batu mustika tuh tingali geus mulai ka urang buka ieu kaenna. Pas dibuka teh mitra lawonna nutupan anu batu mustika Campaka Sutra Mas ya ngadadak sakala robah jadi normal deui pangawakan Ohim teh asalna mah geunteul hideung ngurut tapak ilmu tapak jalak di Kidurgala teh jadi lita deui normal deui geus nyerep ka jero malahan mah Ohim tibra peureum jiga anu capek tos sedunuh gitu nya. Moal tuh mak tinggal geningan abah tinggal itu
Oh, uy, benar geningan terus teh kumaha teu kitu kieu geningan. Tadi mah geuneuh jabah hideung semgeuneuhnya hideung. Ku ajian naon eta teh Nyai beunangna Jang Ohim teh. Eta ku ilmu tapak jalakna jalak keling Siti Durgala Bah Durgala Kang Ohim ieu mustika kacana. Oh, atuh paingan ari kitu mah. Syukur geningan tah eta tingali geus selita deui ayeuna beungeutna ge geus cahayaan teh ieu teu sepa teuing geus teu sepa. Moal bah moal mak keun da enjing ge sehat deui tapi ge atuh tanggung jawab sagalana tanggung waler kumaha ieu ka Kang Ohim ngan ukur nya kitulah da ari ngareuna jalmi panginten da aya hilapna Kang Ohim tenang teu dicanak ieu mustika. Mitra atuh teu karaos waktos mitra kabujang saya papunten ye enjing urang teraskeun deui dina bagian ka-20 ieu bagian ka-18 hapunten seueur lepat sareng kakiranganana ti simkuring maklum nuju diajar teras diajar teu ponok harapan hoyong ngamumule budaya Sunda dina acara ngadongeng Sunda gitu peureusna simkuring jadi terinspirasi hoyong diajar ngadongeng. Hapunten kasuhun, hapunten kasadayana ka para senior, para saehu, para pendahulu nu langkung para dinu terus para seh tas para hamba dina bahasa tata kumaha. Hapunten sadayana sanes abdi ayo memperkeruh suasana dalam ieu gitu nya perdongengan ngan namina diajar. Hapunten pisan sadayana para senior, para saehu, para anu pendahulu dongeng-dongeng. Tong hilap mitra di like, di komen, di subscribe supados langkung majeng deui channel Simkuring, di like, di komen, di subscribe di Sunda Bandung Kidul sareng Simkuring Kang Gugun ti Banjarang. Kamitra sadayana mugi acing sareha ditebikeun tina balai teu oleh diluruskeun jalanan nu dipikaridho ku Allah sareng teu oleh ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kahatur Simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.